ieu kampung Padakati, ieu kampung Pasir Angin. Nah, batasna ieu, batasna ieu. Orang Pasir Angin 40, di dieu aya 40. Berarti dua anak wajib mendirikan. Ketika orang Pasir Angin mau mendirikan Jumat, dia harus mendirikan di batas wilayah ini. Paslun fi sholatil Jumati, ieu pasal mertelakeun salat Jumat ia fardu ainin, salat Jumat teh fardu ain. Ingda jtima isyaro itihan nalika kumpul syarat-syarat Jumat. Wa furidot di Makkah, salat Jumat di Mekah. Tapi walam tuqom biha, diwajibkeunana di Mekah tapi tidak didirikan di Mekah Jumatan. Alasan kenapa tidak didirikan di Mekah Jumatan li faqdil adan, karena waktu itu belum ada kuota 40 orang. Atau alasan kedua, auli anna syi'aroha al-izhar wa kana sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan biha. Jumatan itu syiarnya adalah didohirkeun. Sedangkan Nabi posisi di Mekah waktu itu masih kena bergerilya dina penyebaran agama Islam. SK fardu aya tapi dilaksanakan teu di Mekah. Di mana teu dilaksanakeun anak? Di Madinah. Nabi di Mekah kene nu ngalaksanakeun Jumatan, sahabat di Madinah, Nabi nya enggak mendirikan. Siapa dia? Wa waluman aqama bil Madinah. Awal pertama orang mendirikan Jumat di Madinah sebelum Nabi hijrah adalah As'ad bin Zaroroh di Qaryatin, di hiji kampung 1 mil dari Madinah jarakna. Wa sholatuha abdulus sholawat, sholat Jumat teh sholat terbaik di ngaranan Jumat. Sabab bisa ngumpulkeun manusia, atau alasan kedua baheula aki urang sararea Nabi Adam jeung Nini Hawa bertemu di Muzdalifah di poe Jumat. Makanya tanah Muzdalifah sok disebut tanah Jam'an. Tajibu Jumatun ala kulli mukallafin, Jumatan wajib ka tiap jalma mukallaf, tegasna baleg berakal, urang baleg berakal, zakarin lalaki, icing santriati urusan lalaki, urin merdeka. Wala talzamu ala unsan, tu wajib Jumatan ka awewe, wa hunsan jeung ka lalaki anu gondrong buukna. Ditamahan ulah kukang lalaki gondrong buukna tu wajib Jumatan, bari 2 bobogaanana. Waman biirikun, kaula hamba sahaya sok sanajan hamba mukatab, mutawattinin bimahalil Jum'ati, anu mutawatin di tempat Jum'ah, yang menetap warga setempat, KTP urang dinya di tempat Jumat. Kasarna kalau berbicara secara administrasi, saya bicara administrasi, mutawatin itu adalah Jumatan wajib ka mukallaf lalaki merdeka anu KTP. Nah, KTP tempat didirikan Jumat. KTP na memang urang dinya. Kalau berbicara masalah administrasi, mohalamun kieu abdi geus jadi urang dieu pan abdi teh. KTP bisa abdi panu, wajib abdi di dieu. Kan beuneunan KTP abdi tidak sesuai. Bicara KTP yang sesuai ya. Jadi anu buka KTP mah urang dieu. Orang yang ber-KTP kan di tempat didirikan Jumat. Ieu kampung Pasir Angin. Jumatan wajib ka urang Pasir Angin. Ka abdi urang Pasir Angin ya. KTP na KTP Pasir Angin wajib Jumat. Anu cicing menetap di tempat
anula yusafiru min mahalli iqamatiha anu teu init-initan ti ieu kampung didirikeunana Jumat, baik di waktu ayeuna panas, di waktu usum hujan, di waktu musim naon bae tetep kan di dieu. Tugan aya keur usum hujan mah abdi teh pindah ka Jonggolan teu. Tugan keur usum panas teh abdi pindah ka Bandung, rek usum naon bae abdi mah cicing di dieu. Sok rajeun init-initan ka Bandung, sok rajeun init-initan ka Jakarta, da eta mah lain berarti rek pindah ti dieu. Eta mah aya tujuan butuh bisnis, ziarah, urusan organisasi. Aya kitu mah teu matak ayeuna ngaluarkeun seseorang dari status mutawatin dari kampung itu. Mutawatin gueri makzurin anu teu aya uzur ku umpama gering nyaeta uzur-uzur nu bieu pisan parantos diterangkeun dina bab jamaah. Falatal zamu Jumatan tu wajib ka jalma gering illam yahdur ba'da zawal, lamun teu hadir di masjid sabada duhur di tempat iqomahna Jumat. Jalma ti imahna macager ini teh ka masjid, datang ka masjid pas duhur make karasa gering. Aya kitu mah wajib Jumatan. Rek naon balik dibalik di imah ge gering. Teu wajib Jumatan jang jalma gering teh gering di imah. Rek init ka masjid teu kuat masakoh gering. Ari kitu bagus init ka masjid, tuluy di masjid gering, tuluy kan Jumatan da balik gering, di imah gering di masjid gering. Kecuali meureunnan lamun geus nepi ka masjid karasa gering, kemudian membutuhkan perawatan kudu dibawa ka rumah sakit. Oh lain deui, bawa ka rumah sakit. Watajibu ala mukimin bimahali iqomatiha gueri mutawatin. Oge deui wajib Jumatan teh ka santri. Tapi santri mukim lain mupasirin lain gitu. Bisi di dia mukim di arti tukang. Jumatan teh wajibna ka santri mukim. Mupasirin mah henteu lain mukim di dia lain mukim-mukim sabalikna mupasirin. Wajib deui Jumatan teh ka santri anu cicing di al-i'tisam bi mahalli iqomatiha di tempat didirikeunana Jumat. Anda mukim di Pasir Angin, di mana di Pasir Angin didirikeun Jumat. Anda wajib Jumat. Kaman akoma bimahali Jumatin arba'ata ayamin ba'aksara. Jika santri nu mukim di Pasir Angin 4 poe leuwih 25 poe rencanana. Wa huwa ala azmil awad 25 poe beres pasaran taparukan kadek manalik ila watoni ka lembur masing-masing. Walau ba'da muddatin tawilah sekalipun tujuan balik nate lamun santri mukim mah wal balik-balik pun aing rek masantren 10 tahun sanajan di dieuna 10 tahun sugan aya dina hatena aya azmil awan mah anggar belain urang dieu mukim disebutna teu disebut mutawatin. Wajib Jumat, wajib Jumatan kamu kim bi mahalli iqamatiha. Apa yang disebut dengan mukim? Jalma mukim teh seseorang bisa berstatus mukim yang tajiknya musafir dengan beberapa perkara. 1, sampai ke tujuan dengan niat rek cicing 4 poe leuwih. 3 aman. Misal di Jakarta berangkat datang ke Warung Konang, datang ke kampung Pasir Angin. Begitu datang ke Pasir Angin, maka status Anda karek bacelek asup ke kampung Pasir Angin,
Anda sudah berstatus mukim. Karek celek, karek turun tina angkot. Kenapa? Karena niat Anda di sini lebih dari 4 hari. Anda datang ke sini, niatnya mukim, diam di atas 4 hari. Ku niat langsung status jadi mukim. Aya deui jalma bisa disebut mukim teh lain ku niat tapi geus ngajedog di dieu 4 poe. Teu aya niat tadi nama ka dieu teh nganteur babaturan rek pasaran tadi nama. Berarti pas datang status dia belum mukim. Status lagi rek kantor kunung, kok tuluy balik deui berarti tidak mukim deui. Ibarat ngepikeun ka dieu asa resep loba nu wau. Cicing we sapoe, 2 poe, 3 poe. Begitu nincak ka 4 poe, daek teu daek status menjadi berubah di hari keempat menjadi mukim. Wala mukimin mutawattinin bimahalin yusma'u minhu nida wala yablughu ahluhu arba'ina. Oge Jumatan wajib ka mukim mustawatin. Abdi ya mustawatin deui. Mustawatin di hiji tempat misal kampung Pasir Angin. Yusma'u minhu nida anu ti kampung ieu kadenge nida di mana ahlina teu mencapai 40 urang. Kampung Pasir Angin warga tidak mencapai 40 urang. Kampung tetangga pada Kati warganya mencapai 40 urang. Jumatan wajib bagi saya. Sekalipun di kampung ini tidak mencapai 40 orang. Tapi Jumatanana ngadon kata tangga sebelah di mana anu kadenge pangger. Wajib abdi ini ka itu ke kampung tetangga pada Kati. Sekalipun kampung pada Kati bukan Korea saya. Korea saya adalah Pasir Angin. Ngadon. Jadi ketika di hiji lemur warganya tidak mencapai 40 orang, ketika tidak mendirikan Jumatan di kampung sendiri, maka wajib untuk ikut Jumatan di kampung terdekat anu kadenge nida. Sebatas ikut Jumatan saja, tapi tidak mensahkan Jumat teu asup karena bilangan 40 di kampung tetangga. Karena di henteu-henteu ge lain urang pada Kati mun di dieu. Tetep be abdi mah urang Pasir Angin. Teu asup kana hitungan 40. Da statusna ka ditu Jumatan teh ngadon. Karena gini mah, aya fi'lul jum'ah, aya iqamatul jum'ah. Fi'lul jum'ah itu lebih luas daripada iqamatul jum'ah. Iqamatul jum'ah itu wajib di kampung sendiri. Urang Pasir Angin ketika mendirikan Jumat wajib di jero kampung Pasir Angin. Anapun migawe Jumat yang sifatnya individu, terserah Anda mau Jumatan di mana mangga. Rek di kampung sendiri, rek di luar kampung, atau rek ngadon ka kota. Itu fi'lul Jumat, kadang melakukan Jumat secara individu masing-masing. Karena begini, orang yang wajib Jumatan itu adalah orang, tentu mukallaf itu sudah jelas, yaitu orang yang mukim di satu tempat ba'da fajar. Contoh abdi ayeuna di dieu. Lamun di dieu misal ayeuna isukan poe Jumat.
lamun pas subuh abdi aya cicing di dieu, maka saya sudah kataklif Jumatan. Lamun subuh aya di dieu. Masalah Jumatannya ngalaksanakeun di lemur atau di jalan atau di mana enggak masalah. Terlepas tina masalah bab afdol jeung bab makruhan, enggak masalah. Tapi kalau misalnya sekarang malam Jumat cerita, malam ini abdi misalnya ini ke kampung haur saya ngenong di babaturan di kampung sebelah sana. Besok saya tidak wajib Jumatan. Di kampung tetangga sana saya besok gak wajib Jumatan. Asal aja namanya subuh abdi ayeuna ini. Kenapa? Karena saya di kampung sana bukan mukim, bukan mustautin, statusnya musafir. Dan saya sudah status musafir sebelum kataklif Jumatan karena saya berangkat sebelum fajar. Kudu perjalanan jauh. Malam mung Jumatan, ini tasok dipakai helah unggul. Tong bahasa tong mung Jumatan. Orang yang tidak berada di kampungnya sebelum subuh, yang pergi sebelum subuh, sekalipun perjalanannya dekat, misal ke kampung tetangga yang tidak yusmaun nida, misal setengah kilometer kampungnya di dia. Malam ini berangkat ngenong di babaturan, isukan tuh wajib Jumatan. Rek di kampung itu, rek di kampung sorangan tuh wajib Jumatan, molor. Kenapa? Status Anda apa di sana? Mukim lain, mustautin lain, dia musafir. Sekalipun saparnya sapar kosir. Walakin latan walaya bluga luar fatal zamuhuma al Jumat, wajib Jumatan kasih mukim jeung mukim mutawatin bimahallin bieu. Walakin latan akidu Jumati ngan Jumat teu jadi ku orang-orang mukim goer mutawatin sabab di henteu teh oge status manehna musafir da ngadon ka kampung tetangga. Rojo pan muncul pertanyaan, Kang cenah kumaha di abdi mah Jumatan imam nate menang nyewa di luar daerah. Jumatan yang diimami oleh imam bayaran dari luar daerah gak masalah. Kenapa? Gak ada syarat imam harus orang setempat. Yang harus orang setempat itu orang yang jumlah 40. Imamnya pemain bayaran mah enggak. Ngan meureunnan mun abdi jadi urang lembur eueuh ka era teu gableg ka peuneu tokoh setempatna ceuk abdi. Piraku di kampung menika eueuh imam Jumat acan nepikeun ka nyawati luar ieu teh naon. Da keukeuh ari anu afdolna mah nu ngiman teh orang dinya. Naon Komarudin awe diucapkeun teh cenah mupasirin apa musafirin. Dua anak, saya tadi ngomong mupasirin ongko, musafirin ongko. Ya. Tenan naon guys? Imam Jumatan sawaat. Jumatan sa. Yang penting makmum yang 40-nya itu loh, ada ready yang selain imam. Pankang cenah eta imamna meureunna ninggalkeun kewajiban
ninggalkeun kewajiban kumaha ieu teh maneh teh kok eta Jumatan di lemur didinya bari imaman make ninggalkeun kewajiban nyeret deui wae pankang cenah meureun jelema teh wajib mendirikan Jumat di lemur sorangan tadi dia gagal pahamna ceuk saha urang Pasir Angin kudu Jumatan di Pasir Angin nah ieu nu jadi masalah biang kerokna teh eta yang harus dilaksanakan di kampungnya itu bukan orang melaksanakan Jumat di kampungnya bukan begitu kalau mau mendirikan Jumat maka syarat Jumat itu harus didirikan di kampung. Urang Pasir Angin mau mendirikan Jumatan maka sok laksanakeun eta Jumatan teh dina wilayah kampung Pasir Angin mendirikan Jumatan bukan perorangan melakukan Jumat gak boleh di luar. Maksudna kieu ieu kampung Padakati ieu kampung Pasir Angin nah batasna ieu batasna ieu orang Pasir Angin 40 di dieu aya 40 berarti dua anak wajib mendirikan ketika orang Pasir Angin mau mendirikan Jumat dia harus mendirikan di batas wilayah ini. Gak boleh kemudian orang Pasir Angin mendirikan Jumat di dia. Kebenaran di dia aya tanah kosong atau aya masjid nganggur di pinggir kampung pada berarti ngaranna nu kieu teh orang Pasir Angin mendirikan Jumatan di kampung pada tah eta gak boleh haram karena satu kampung jika sudah mencapai 40 orang wajib mendirikan Jumat di kampung sendiri. Itu yang harus di kampung sendiri teh. Lain berarti orang yang wajib Jumat, orang Pasir Angin wajib Jumatan, teu meunang Jumatan di dieu teh guys, saurang Jumatan di dieu mah. Saurang jadi imam bayaran disewa ku kampung tetangga atuh guys, saurang di dieu bener ka dieu mah. Nu penting melaksanakan Jumat, lain iqamatul Jumat. Paham? Tadi dia gagal paham dirinya. Ari secara individu ketika Anda berada di kampung ba'da fajar maka ente geus kataklif kudu Jumatan. Pelaksanaannya mau di kampung sendiri maka afdol utami nyatakan ieu teh jam 8 abdi teh kedah angkat ka Bandung mangga jam 8 angkat ka Bandung nu penting di jalan mangi Jumatan di mana bae. Wala biman bihirikun wasiban oge teu sah Jumatan didirikan oleh para hamba jeung barudak leutik baltasiu minhum tapisah lamun aya hamba atawa budak kalaksanakeun Jumatan salat nasah tapi teu asup kana hitungan 40. Tah ieu lakin yang bagi ta'akhuru ihramihim an ihrami arba'in mimman tan akidu bihi al Jum'at ala mastaratahu jam'un muhaqqiqun wa in khalafa fihi katsirun. Orang-orang yang tidak mensahkan Jumat, santri, hamba, bocah, lamun rek ngilu Jumatan mode acara akad, lu Jumatan wajib. Saena di dieu mah wajib syarat.
takbiratul ihram salat Jumatna saena santri mah paneuri. Biarkan orang yang 40 orang setempat takbiratul ihram semua, baru kemudian breng santri pada melaksanakan takbiratul ihram. Karena ada kaul menurut Jam'un Muhakkikun menyatakan bahwa orang yang tidak mensahkan Jumat takbiratul ihramnya harus setelah yang 40 takbiratul ihram kabeh. Karena dia tidak mensahkan Jumat. Tapi ini khilaf ya. Mayoritas ulama mengatakan enggak santri pangharupna icing aja pangharupna takbirna gawe pangharupna beres imam langsung takbir. Wa surita li siatil jumati maksuruti gueri hasitatun, disyaratkeun bagi sahna Jumat teh aya tamahan syarat genep. Syarat jamaah berlaku dina syarat Jumat. Geus tadi urang membicarakeun syarat jamaah. Syarat jamaah itu berlaku dina Jumat. Pada acara tadi teh naon wajib ngamak niat iktida, terus kudu ijtima fi makanin wahid dan lain sebagainya sudah dibahas tadi siang. Nah, tapi ada tambahan untuk Jumat. Di samping syarat jamaah yang sudah terlewat, ayat tambahan genep syarat deui khusus dina Jumat. Muka hiji, wuku'uha jamaatan kudu berjamaah, Jumatan mah kudu jamaah. Rame kamari anyar-anyar COVID-19 ada instruksi dari pemerintah bahwa Jumatan jangan dilakukan di masjid, Jumatannya di rumah saja. Rame. Kumaha cenah Jumatan di imah, pan Jumatan teh kudu jamaah. Saha nu nitah jumaahan di imah? Di imah mah salat duhur. Atuh kira-kira di imah rek ngayakeun Jumatan jeung ulang lembur mah geus di masjid. Heur ari kasesek-sesek Jumatan di imah. Maksudnya diganti duhur. Cenah matak ayeuna namahan panyakit bakal loba naon ninggalkeun Jumatan, ninggalkeun jamaah. Tong boro-boro gara-gara corona cacak-cacak hujan. Pira ge ngabaseuhan belahan nafsunna. Naon si madaratna? Madaratna naon si hujan? Sanajan aya payung. Madaratna naon? Tidak memakan korban. Tumatak paeh, tumatak sesek. Corona mah sesek. Ya sekalipun saya juga tidak menutup mata bahwa kasus corona ini di sebagian oknum pemerintahan sudah banyak yang dipolitisasi. Di tempat tuh wajar PSBB telak tanyakeun ke anggota dewan, tanyakeun tungtung nama hanya sebatas untuk menyerap anggaran supaya turun anggaran corona. Aya daerah nu kitu oknum aya pemerintahan anu teu bener. Loh, masalah oknum ya terserah eta mah, tapi yang jelas corona mutawatir aya di alam dunia ieu. Majarkeun teh cenah Panmang ari hujan mah real. Nyata basuh. Corona macam ayeuna mana nya kumaha ieu dek aing mah. Kan yang dianjurkan oleh MUI untuk stay at home, diam di rumah, apapun kerjakan di rumah, itu kan di wilayah yang zona merah. Tidak berarti kemudian seluruhnya yang ente.
maneh nate rata-rata anu nyalinyir di medsos itu orang-orang yang memang dari kemarin mencari celah bagaimana untuk menjelek-jelekan pemerintah terus. Saya bukan pendukung 01. Adapun saya mencoblos ya, tapi mendukung enggak. Dan Abi tidak akan kemudian gara-gara mendukung terus salah kemudian kok Abi rek diberga. Enggak cinta buta saya. Abdi mah hanya satu saja kemarin kunaon Abdi nyoblos 01. Aya Kiai Ma'ruf Amin itu. Semoga dengan adanya Kiai Ma'ruf Amin suara pesantren didengar oleh pemerintah pusat, itu saja harapan saya. Enggak lebih dari itu. Jeung Prabowo tuh bau. Jeung Sandiaga tuh bau eta buku. Kumaha aing wauna ka Kiai Ma'ruf Amin kumaha? Salah nggak ijtihad saya untuk mencoblos 01 waktu itu? Saya melihatnya Kiai Ma'ruf Amin. Semoga pesantren, suara santri, suara pesantren didengar oleh pemerintah pusat. Simpel saja, tidak lebih dari itu. Gas, beres. Jadi karena ngus beres, pilpres itu. Karena itu kan banyak yang belum open. Kudu berjamaah Jumatan mah hidup ya. Biniyati imamatin waktu dai niat jadi imam, niat ngamakmum dibarengkeun jeung takbiratul ihram berjamaahna di rakaat kahiji. Fala tasiul Jumat bil ada di puroda teu sah Jumatan bilangan 40 kumpul di masjid tapi sholat masing-masing. Jamaahnya yang penting di rakaat pertama. Walatus taratul jamaah di rakaatis saniyah teu disyaratkeun jamaah di rakaat kedua. Oleh karena teu disyaratkeun di rakaat kedua, fala shallal imam salat bil arba'in makmum 40 salat jamaah rakaatan. Entar udud masbran baruman jauh itu di luar. Bere udun kayaknya bere udun. Nyokot tuh di warung udun nyokot bayar. Lamun imam salat Jumat bareng jeung makmum 40 sarakaat summa ahdasa kemudian imam nadut we hitut dina rakaat kedua. Fa tamma kullun minhum. Alhamdulillah. Eta HP parum tuh. HP parum tuh.